Kuleter resep ka kiai-kiai anu lain galak lain tapi tegas. Tegas, Sumarno sampai hebat. Ya mengkonon ya. Lah iyalah. Nah, iya lalu orang jadi tanya ditaken. Wari gagah Habib Bahar mendem. Habib Rizik tuh tinggal ya Habib Hanif jeung sajabana kukula dicaritakeun kunaon ya seperti ieulah negara urang kos kieu negara urang ulah ngomong-ngomong Quran sih sia ulah ngomong-ngomong hadis ngaji mah lo sadekna sia sing jebeg sia tapi sia ngomong-ngomong ndek nerap-nerapkeun di negara awas ya digantung sia ku aing. Nah kajeun di dunia makanya kena wanian kos gitu kajeun kena wanian sacablakna sugut sia presiden, menteri, gubernur, bupati, RF atuh kajeun masalah jasa masalah sebab sesuai jeung wasiat nenek moyang urang emang kudu kos kitu sek tapi engke sakedeung deui di jero kuburan mulai kapanggih nyana nanya ka malaikat ieu na bodem bodem jangan bodem saha siapa lagi pala lu sakedeung deui kuari mah di negara urang malah Islam nu dianggap makar sabaraha kuari anu ngagejebur di penjara Habib Bahar can aya nongol Habib Rizik can bisa balik tuh masalah ini keur dongeng doang mah dongeng aya nu ngomong ka kula karunya mah teh Habib Rizik kula dikarunyaan Habib Rizik pak karunyaan geus siap kageteun nya aya nu ngomong ka kula ieu cenah Habib Bahar karunya mah kula dikarunyaan sia nu kudu dikarunyaan emang nya nama pugu berjuang jelas berjuang adapun kandas perjuanganna teh mah urusan Allah ai ente naon diperjuangkeun sia nya na jelas sanajan maot ge di penjara sorga Habib Rizik atuh geus sanajan teu bisa balik deui perjuangan geus jelas sorga ai sia kamari ayo berjuang naon milih ge koe nyahoan main kulumba edan meureun maksudna naon nu diperjuangkeun ku urang ke mun di sidang di hareupeun Allah kumaha Habib Bahar mah kuari di penjara maot cenah di penjara nyana di hareupeun Allah ya Rob abdi geus sadar ya umur mah geus aya patokanna ti Gusti moal kurang moal leuwih selama abdi hirup abdi memperjuangkeun Islam adapun abdi kandas ka urusan anak saya urusan abdi lain urusan abdi maot di penjara nyalakeun surga cek Allah enggak siap Pendi maju naon nu kusia diperjuangkeun kamari bangsa neraka ji karunyakeun ka Habib Rizik leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah manehanana nyana perjuangan nu geus luar biasa adapun kandas kita malah mah urusan Allah tah mah mun di sidang nyana mah tenang bae saksi mata berapa ratus juta manusia untuk memperjuangkan syariat ayo cek malaikat Ridwan ini adalah kekasihku langsung surga si eta aduh kan secara kasat mata hina tapi di mata Allah Masya Allah bari makan aya relawan Jokowi relawan Prabowo masalah ya kabeh jeung bangsa jeung negara guys ieu mah tapi relawan perang negara Masya Allah paharam tentara mah jelas aya gaji polisi jelas aya gaji ieu mah tentara lain polisi lain tapi milu perang
jihad fisabilillah cara FPI teh ya sabilillah maksudnya naon maksudnya gerakan aya nu mayar teh aya nota di negara teu malah dek dibubarkeun HTI dek dibubarkeun emang kumaha kitu wallahu alam kumaha mah seperti menjelas mah di Indonesia mah kitu bae pokokna mah geus sebab cenah HTI kan menyalahi masa dek nyeun khalifah geus encan nyeuna encan atuh tinggal boleh diizinan we nyeun khalifahna dawana teruskeun hiji-hiji atuh lamun manehanana heueuh terus lamun teu deuk nyeun khalifah we karang FPI naon kesalahanna make dibubarkeun segala make jeung dianggap teroris naon kesalahan-kesalahanna tah ketika negara membahas teroris jatuh ke FPI jatuh ke HTI berarti kan urang ieu budaya ieu sabaraha poin eleh deui bae perang urang mentak kula mah kadang sok prihatin kok kieu sih nu teu jelas perjuanganana diluluskeun nu jelas perjuanganana henteu berarti kan wari Islam teh keur terpuruk di Indonesia sementara ieu urang cerita peperangan budaya seperti eta kalah terus padahal ketika aya gempa bumi paling nonjol efek di mana aya kejadian efek urang kan henteu neuleuh sebelah mata jelas kula mangan sakadar mengamati doang jaga dituntun naon teu ngan mengamati doang ya itu FPI Masya Allah Aceh FPI perang waktu di Parincitan teh di mana Poso FPI Banten kemarin FPI itu FPI tapi dianggap teroris ini kumaha sih ieu lalakon gitulah aju kubata teu kumaha sebab nu boga FPI teh disambarutkeun ka ditu ka ISIS ente bahkan teh nya nu mantak dianggap teroris ISIS nah panjang ta dongengna berarti kan asup ka ranah politik lamun urang geus asup ka ranah politik nu heueuh jadi henteu nu henteu jadi heueuh A jadi Z jadi O kita mah teh aing mah kitu bae geus pokona mah ranah politik mah tuh kitu henteu pugu ranah politik batu nah seperti kuari sabaraha nu mendem naon kesalahanana ranah politik mah seperti eta bae aya positif dan negatifna politik atuh ngaranna ge satu sisi mengangkat satu sisi dijeburkeun seperti eta lah politik aya nu dibuat dan dijieun politik atuh kos kitu bae lamun diasup ka ranah politik mau tidak mau cemohoan bakal aya tindakan selanjutnya bakal aya kemudian itu pangalem ujian bakal aya asal asup karena politik seperti eta beli kiai asup karena politik moal jauh teh eta diomongkeun disanjung nggak kejebur sorangan politik karena tah ieu urang lamun nyaritakeun kok FPI dibubarkan aya naon sebab internasional FPI dibubarkan sebab diasupkeun dianggap teroris dan lain-lain sebagainya politik